drama si Neng. Banyak. Jasmine, kamu tong pohonnya kayak imah Neng. Edek naon ka imah kamu? Apaan edekin kerajinan teh adik kamu? Oh, Jasmine, kamu ngambuan teh sih? Iya asa bau naonnya? Bau naon dari kamu? Iya mah asa bau kelek ih. Naon deh kelek aku mah sengit permen karet. Nah bisa sengit permen karet. Kok kamu permen karetnya ditempelkan gitu deh dia udah kelek. Yang teh gitu oge atuh apaan aku mah pakai deodoran yang wanginya tuh permen karet. Oh, tapi gini nggak ngerti bau kelek ah. Dibejang lain aku ih. Kenapa kalian mah baru pulang? Ica, tadi mah kita piket heula. Kamu lagi ngapain, Neng? Tuh kan, bukan aku yang bau mah. Ada apa, Jasmine ini teh? Ica mama nih nggak paham, ada apa ya? Ica, iya mah biliskan widonjanya, tapi kamu meni bau kelek ih. Kumaha bau kelek? Kamu mah baju dilapis-lapis, make jaket oge geus nyoh panas iya teh. Jadi we bau kelekna. Ya pan biar nggak kena sinar matahari gitu, nggak kena sinar UVB, jadi kulit Ica teh bisa jadi putih. Ica, da angger we atuh dari jaket kandel oge, hidung mah angger we hidung. Tapi Neng, Ica teh emang beneran bau gitu. Dia anu bau mah tara pernah sadar diri. Geus aku mah dek balik. Soalnya mah aku mah di ditu. Jasmine, ketong poho ka imahnya. Iya, ih bawel. Ica, cek Neng mahnya daripada duitnya dipakai bobogohan beli kuota, mending make beli deodoran tah, jang kelek. Meni kelek teh bau knalpot racing, geus Neng dipayun na Ca. Assalamualaikum. Emang kelek Ica bau gitu? Assalamualaikum. Kamara nanya eueuh nu ngajawab ieu teh. Meni si mama ku angger aya nonton si Gopi teh sok bari peureum. Pindahkeun ah. Naon eta jeung rek dipindahkeun sagala tipina Neng? Mana teh nyawain nu aja si Gopi eta hancah yang tinggalin. Tong dipindahkeun. Nah da mah dipindahkeun tipina mah da berat. Langsung dipindah-pindah Neng. Nyokuin untuk kelalajuanan ari maneh. Eta teh hancah yang tinggalin mama eta carita si Gopina. Naonnya cenah budak teh? Ah meni bae atuh da mamah na oge sare lalajona teh ditinggali tipina oge. Apaanan ku inung ge didengekeun ieu teh tipi teh geus sok simpen deui remote ah. Meni sok ngeganggu pisan inung keur lalajo si Gopi teh. Meni teh di lalajoanan oge angger we ulah ari geus dari si Gopi teh. Meni dasar si Gopi. Aing mah meni haroream kieu ini ka warung teh ah. Neng, kadieu geura. Naon pon? Abi mah nya aku teh nyangka eta ka Bu Erna. Nah kunaon gitu pon? Bu Erna teh geuningnya sok unjang-unjang ka bang keliling. Kamari kok abi kapergok. Ya kan bae atuh pon boga hutang mah, nu penting mah bisa mayarna. Atuh da Bu Erna mah nya boga gaji meureun. Jang naon eta unjang-unjang ka bang keliling. Bae atuh lah pon maneh teh nu penting mah dibayar. Lain cara maneh hararese meh hutang teh. Geus mama Neng mah dek ka warung heula. Balik pisan nya dek ka mama Neng mah. Kudu dicaritakeun ka anu lain ya mah. So atuh Neng tugas teh apa ih? Naonnya tadi teh? Neng teh asa poho. Tugasna teh dititah nyieun onigiri gitu. Nah, nyieun onigiri atau onigiri mah dahareun. Lain onigiri, tapi iya geuning Jasmine. Wonogiri. Wonogiri mah bakso atuh kamu teh. So atuh Neng nu bener naon tugasna. Teh atuh Jasmine, da kamu oge atuh nah jeung teu merhatikeun. Anu ku Neng kadenge mah tadi teh aya ono-onoan cenah pokona mah seni melipat kertas dari Jepang. Wonogiri lain. Eta mah atuh origami ngaranna. Onigiri. Wah, sih. Eta. Naon cing? Wonogiri? Kamu teh lapar meni wonogiri wae? Hayu urang meuli heula kertas wonogiri nih. Wonogiri deh origamina. Tapi dipikir-pikir mah, teh lapar ih. Eta hayang bakso wonogiri. Jasmine, tungguan.
Cing atuh bunda, coba panteng nginjem ieu 100 jang bayar sekolah. Kumahanya? Apana anu kamar ge cenah janji saminggu, tapi geus sabulan leuwih geuning nepi ayeuna can dibayar. Manya. Apaan kumaha bunda nya? Anu kamar teh pan dipake bayar sekolah ngan ieu teh kurang keneh. Jadi we coba panteng rek pinjem deui we ka bunda 100 mun aya gitu ieu teh mun aya nya. Hasil aya bunda mah atuh lah. Kumaha atuhnya? Bunda teh jadi bingung. Ya mah kudu make aja udah bos. Tolongan atuh bunda. Ilah bunda lain ke bunda maka saha deui coba pon ninjeu teh karunya ieu mah ditujang. Amun teh bayar sekolah teh teu bisa ujian cing atuh bunda tolongan. Ieu teh coba pon teh. Manya. Tong kitu atuh coba pon era. Aya begitu bunda aya lah. Kayak bunda dibere injem lah bae aya di bunda. Aduh bunda mari nuhun pisannya. Aduh cing ligacarkeun rezekina, cing dipaparinan kesehatan kayak ku cepopona insyaallah ke bulan hareup jauh teh minggu hareup ku cepopon dibayarnya kan. Tapi ari aya mah atuh tambahan 100 deui. Manyong. Luntah ti mana ieu meni uang teh loba wae cenahnya. Ngan ari dipikir-pikir mah ieu teh Bu Erna teh nyaan kitu unjam-injem ka bank keliling. Aing mah meni asa lalieur kieu baik sakola teh meni asa rek runtuh we langit teh. Aduh eta Bu Erna pas pisan. Bu Erna, cing ka deul asa kedeung. Aya pe omongeun ka di buru-buru. Alah, ai naon ieu teh Mama Neng? Asa kutu tombenan ieu Mama Neng bere informasi. Ai naon? Jadi kieu ieu teh Bu Erna nya si Popon teh tadi teh ngageroan abi. Dek naon si Popon ka Mama Neng? Dek pinjem duit paling ge nya. Lain ieu mah Bu Erna. Si Popon teh ngomong kieu cenah. Bu Erna teh osok unjam-injem ka bank keliling. Bener eta teh? Alah, nah si Popon teh jeung ngomong kitu. Tapi nyaan eta teh Bu Erna teh sok unjam-injem ka bank keliling kitu. Bener eta ge Bu Erna boga hutang ka bank keliling, tapi meni asa teh kudu diomong-omong Mama Neng. Mun kitu nya si Popon teh boga hutang sakitu hutang di dieu hutang di ditu namleg hutangna loba. Ieu mah kudu diontrok si Popon. Tuman. Atuh meni Bu Erna si Popon wae mah bae we atuh antepkeun teh kudu dilayanan lah. Teu bisa Mama Neng, kudu diomongkeun ieu mah kudu diontrok. Mana aya si Popona? Jadi kumaha atuh bunda ieu teh? Aya henteu lamun 200. Aya, tapi manya, can teh dibayar bunda mah. Pasti dibayar atuh ari ku Popon mah. Kan ngaranna ge Popon, pasti mayar. Ya awas atunya, engke ku bunda diantarkeun ka imah Popon. Ngan kade awas kudu dibayar. Manya. Aduh, bunda meni nuhun imah pisannya. Rek ku Popon dibayar minggu hareupnya. Jauh balik heula. Kade omat eta anterkeun duitnya. Nuhun pisan bunda. Nuhunnya bunda. Eta si Popon geuning Bu Erna diomongkeun teh aya geuning diri masih bunda. Popon, kade maneh? Aya naon Bu Erna? Maksud maneh naon? Ngebeja-beja Bu Erna boga hutang ka bank keliling? Cek saha Bu Erna? Cek saha we. Dipikir Bu Erna teh tak apal maneh ngawiwirang Bu Erna, ngerang-ngerang Bu Erna, ngebeja-bejakeun Bu Erna boga hutang ka bank keliling. Emang mana teh boga hutang? Pan abi mah ninggali eta Bu Erna jeung bank keliling make panon abi sorangan. Jadi abi mah nyaritakeun oge fakta lain gosip juga Bu Erna. Lain masalah faktana pon. Maneh boga hutang teu? Sakitu hutang maneh ngalanteg di dieu di ditu terus ngomong-ngomong Bu Erna boga hutang. Mikir pon, hutang maneh teh leuwih loba daripada Bu Erna. Emangnya Bu Erna tak apal manehnya lamun kumpulan Bang Emok sok nyumput di Imas si Imas? Emang Bu Erna teh tak apal cepet tugasna langsung Bu Erna mah maneh teh tara miluan kumpulan, tara mayar sok direnteng. Nyerakeun pisan geus kitu teh nya terus ngomong-ngomong Bu Erna geblek hutang. Hutang sia leuwih loba daripada Bu Erna. Bu Erna mah jadi nyaritakeun aya Popon. Aduh, aing mah nyeri hate. Pan sia anu mimitiana oge. Pan maneh anu ngamimitiana ngabeja-beja ka batur Bu Erna boga hutang ka bank keliling. Ari maneh teu ngaca eta Bang Emok sakitu nungguan teh petugas di imah maneh ayeuna pasti aya dah di imah maneh. Astagfirullahaladzim. Terus ayeuna maneh berlagak seperti korban. Loba teh neureus sinetron si mah Popon. Aduh, meni jadi hatek ieu cuma Popon mah teu kuat arek balik tingalikeun si Erna. Aduh, ngaca anu nyimpen eta di dinya. Dasar si Popon cugrang nginjem deh ka batur tah huntu beton sakalian beta orongo dasar. Ari si Poponnya kalakuan hade-hadena. Kadenya barudak tong sok ngiluan urusan batur, urus we urusan sorangannya. Mama, eta si Gopi geus der keur nyisih laptop. Nah, ari si Gopi eta kalakuan kuat terus nunjung pisan. Kadenya tong dipindahkeun neng.
Assalamualaikum. Ih, udah. Monogiri. Duh, nyeri. Lantang pan itu diri itu. Tah bayaran hutang. Dasar popon. Ente ujang. Ayo nya. Asa ku teh nyangka eta kau urang.